mun di misbar teh lalaki make sarung mimitina disarungkeun tiris kieu lalajona teh bijamin Tarsan kota gitu baheula terus lutung ka sarung lalajona karena itu zaman baheula diharudung kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda gaul di dunia. Nya. Tah, ayeuna teh urang make judul nggak. Memang orang Sunda mah mun ngawangkong ngobrol ngarumpi ka ngalor kidul naon anu ka subuh ge. Randomnya nya secara acak gitu. Bahasa Inggris random. Kala. Nah, ieu aya deui kan. Apaan? Ieu mah sponsor. Jadi terusnya merehan ieu. Ya, oke. Ayeuna urang ngomongkeun bagaimana kala. Nah, cukna ieu deui nya. Yeah. Minggu kamari ge ieu deui. Tegaduh deui teh acukna tegaduh deui. Karena Akang mah orang Sunda jadi mencintai baju pangsi. Ieu teh boga 10. Gitu. Topi boga 10. Cing. Iya. Waduh. Topi ya di antara. Nyaan gini. Coba pakai sami sedayan. Pakai sekedeng coba kan halus tuh. Ieu teh zaman company sok pakai Sunda Gaul di dunia bareng teh. 1 2 3. Sunda Gaul di dunia. Nya. Tah, bener teh. Bisa. Aduh, halus nyencel. Ya, atas percaya. Jadi saya aya nama. Percaya. Jadi ieu disponsori ku pabrik topi ti Belanda. Aduh, baheula nu make orang Walanda tuh. Ya. Company Ayeuna urang ngomongkeun naon? tongkrongan zaman baheula sareng Nongkrongna barudak zaman baheula. Zaman baheula sareng zaman now. Coba zaman ayeuna heula urang ngomongkeun. Ya. Berbeda. Ya, boleh. Zaman ayeuna mah mun nongkrong ngopi, sagelasna kopi 12.000 sampai 32.000. Eta nongkrong hungkul. Ngopina segelas tapi cicing di kafena sabaraha jam? 7 jam. Tah eta nongkrongna. Hayang nyaon teu zaman baheula. Naon? Barudak zaman baheula nongkrongna sarua ngopi. Tapi ngopina teh nu aya gegedoh. Gegedoh teh naon? Gegedoh teh kudu jadi aya nama disaring ciga barista. Disaring. Hampas Ari baheula mah kopina abuskeun kocek jadi wow itu remong gitunya bener teh saya hampas kopina namanya gegedoh kopi teh nu paling ngeuna teh bisa menguasai 70 rasa yang ada di lidah. Mantap dan luar biasa jika orang coba heula nya iya sok Tapi instan teh eta teh. henteu Kudu tubruk di we. ayeuna mah daseurnya nu instan ya. tah eta zaman baheula kopi ayeuna zaman ayeuna naon deui nongkrongna di mana? Ayeuna mah seueur kafe-kafe nu instagramable cenah. Jam fotoan selfie. Jam fotoan TikTok tuh. Wifi. Ya, dari wifi. Nu di pilarianna teh eta harus ada wifi. Zaman baheula yang nya teh. Naon Teu jauh maknana sarua zaman baheula mah mun nongkrong barudak zaman baheula nongkrong pemuda nyeun surat keur awewe lamun deuk nyatakeun cinta mun deuk nayakeun cinta sok urang panguliskeun surat sana kieu nulis surat mah misalkan ngomong kieu ketika matahari terbit di pagi hari terbenam di sore hari sampai malam aku selalu ingat sama kamu. Itu kalau barudak ayeuna eta kudu nyampe berita eta iraha mun barudak ayeuna langsung nya amun barudak baheula daguan isu ini ke kantor pos saminggu kagaran nepi pira ge ti dieu ka pasteur saminggu engke ti ditu balesanana saminggu deui tah eta perbedaanna bener teh so ayeuna barudak ayeuna naon deui nongkrongna naon wae naon deui nya gibah sama benernya zaman baheula oge gibah teu meunang baheula mah ku kolot teu meunang pan mun aya nu ngomongkeun batur teh cing lamun ngarobrol teh si lain teh tong ngaromongkeun batur jadi teu meunang ai baheula mah kan ngumpul ngobrol kita ayeuna mah ngumpul kafe foto-foto kieu deui kitu nya ayeuna meureun ai baheula naon cing naon kalender aya kalender gini kan anu di kolam renang ngariung dina kalender asli gitu aya nu mah searching wah kieu baheula mah aya kalender kieu lolobana kalender anu misalkan di kan aya baheula loba kalender anu
anu misalkan di kolam renang gitu awewe lalaki gitu tah baheula mah ngarumpina teh karar itu gitu. Oh, gitu. Naon deui sok Bedanya. mun dahar zamanna naon pesenana naon Pesannya Enak. naon Online ada. ada mah. teu keur nongkrong Nongkrong, gitu. keur nongkrong. Kira-kira makanan naon tah pesenna ieu mah pesen makan Paling- naon gitu Naonnya french fries gitu Ah, no gitu. steak. diterangkeun ku bahasa Sunda tuh. Kentang nu dipotongan geuningan. Steak ayeuna Ya. baheula bistik Oh. kan bis steak Seblak tos aya teh can zaman ya pan baheula. seblak teh bahasa baheula ayeuna mana Di nyebelakan itu. baheula eta kamu nurutan zaman baheula eta seblak naon deui sok pesen naon kira-kira zaman ayeuna misalkan burger terus es krim Es krim. terus Gelato. gitu baheula yang nyaho baheula lain baheula yang nyaho Naon? es rot Es serot. es lilin es non es sugu Sugu. Es serut. es serut es sugu itu tadi disebut es sugu Es goyang lah. Nah, Es terus goyang. makanannya getuk lindri Aduh. Mantap. awug Waduh. Wuih. mana mah burger terus non pie kayak itu mana teh orang mana Orang Keju- Sunda. pie pie Kan rasa orang kekinian. USA. Kekinian atuh nama orang. Generasi Z. iya kan eta generasi perbedaan milenial. kenapa nah barudak Z. ayeuna lamun aya jus di blender eta teh Ya. baheula mah jus habiskan karena plastik jeruk menang ngeureut tapi mah diukan aja di sana jadi cai inum tah eta teh perbedaanana cara nongkrong kira-kira mau nongkrong ngomong ke naon Ngomong ke Ayeuna mah ngomongkeun ngomong ke naon coba berita film ke Ya. drakor ke lambe-lambe lahnya perlambe-lambe. jadi jika lambe Gosip-gosip. turawe gosip baheula teu meunang ngagosip teu meunang ngomongkeun batur jadi ngomongkeun naon ngomongkeun diri manehna baheula mah urang mah nya baheula kieu lain kieu mun ngobrol teh urangnya nahanya aneh bapak urang mah nahanya aneh kitu we jadi asal Ari mun ayeuna mah ieu si ieu gitu. teu meunang gitu ngarumpi ngomongkeun batur teh zaman baheula nya saya kami ngalaman Gitu. atuh coba kamu anggap keur ngobrol coba jadi saya kamera siap kamu keur ngarumpi ngomongkeun batur bebeakan kamera roll action Dia tak tampan, tak juga rupawan, Dia tak juga bergelimang harta tetapi mengapa gayanya seperti superstar. ngomongkeun batur eta teh Ya. Ahmad Doni eta ciptaanana asli ngomongkeun batur Ahmad Doni. Nah, jadi kamu tuh begitu kalau zaman ayeuna mah ari baheula ayo Baheula. ngomong deuk diterangkeun Ya. Nya, atuh. Oh mun baheula mah ieu geuningan. Nah anu jangan gibah teh. Nu tagonian eta. tah coba coba Sambung. Gunjing orang itu sarang dosa, mengfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Nah, benar. Oke. Akan kembali di obrolan selanjutnya. Ya, Sunda Gaul Di dunia. Ya. Sunda Gaul di dunia. Aduh. Ya. Ya, bohong. Galuh. Urang lain happy pisan ayeuna. Kunaon? Karena naon sih ngobrolkeun perbedaan barudak baheula jeung barudak ayeuna secara garis besar naon perbedaanana. Tah nu ayeuna deuk ngomongkeun naon teh. Bobogohan zaman baheula jeung zaman Bobogohan. ayeuna. Nah, sok urang hayang nyaho. Ari Zaman babugahan zaman ayeuna namanya gampang, serba kapnya. gampang. Tinggal Video call. Eta teh mun Video rindu call. gitu. Ya mun rindu teh video call. Lamun keur ngamak mun benci gitu. Blok. langsung unfollow. Oh, enggak video call. Apakah video call apakah enggak? Ya, Enggak lah, gitu. langsung di blok lah. Nah, terus naon deui sok engke versi anu zaman baheula. Kamu nongkrong di bioskop ya, kita mah Bobogohan bobogohan teh. nonton di bioskop. di bioskop. Bobogohan, terus. Terus Oh, Wekan ya. Terus, kamu teh pula nanya atuh, mun baheula kumaha? Ya mun baheula kumaha? Kumaha hiji atuh. Ieu mah ngadoga. Da mah ngadogan ditanya. Sebal ih. Sebenarnya Cing kumaha kan? kumaha zaman baheula Nah, bobogohan. kira anu ka hiji tadi naon? Oh iya, mun Video call. Nya. Video call. Video call. Tadi di antara namun zaman baheula teh susuratan. Terus Susuratan. salam tempel. Salam Aya tempel. babaturan dek ngaliwat ka ditu ka hareup Pang nyalamkeun gitu. Pang bejakeun nya.
urang sono, urang rindu asli. Harewos. Jadi mun aya maneh deu ke mun urang panggil jeung ka Bogor maneh urang deu kebetulan deu ka Bojong Loa, deu ngomong naon? Umat pangbejakeun urang teh kangen rindu pisan. Tah kitu baheula mah. Jadi lamun terus mun bisa mah mun boga foto pangmentakeun foto gitu. Ngabrekna ge 2 minggu. Hese lila lah pokokna mah eta masalah. Hitam putih deh nya. Hitam putih. Jadi make bibir Berwarna. make lipstiknya percuma. Terus naon? Nu kadua naon tadi? Bioskop. Nonton nongkrong mun Jadi kieu nya nu sainget akang ye mun baheula aya tetangga tukang muter film misbar. Misbar. Naon misbar teh? Gerimis bubar. Jadi mun gerimis layar tancep. Eta mah nu generasi ka dieu nya layar tancep teh generasi ka dieu. Akhirna masyarakat teh nu boga duit teh meuli mun urang mah in fokus ayeuna mah paling proyektor gitu ya. Jadi gini mun di misbar teh lalaki make sarung mimitina disarungkeun tiris kieu lalajona teh bijamin Tarsan kota gitu baheula terus lutung ka sarung lalajona karena itu zaman baheula diharudum kieu bari ngobrol teh meunang deukeut Susana gitu. nya Susana. naon sih Genjer-genjer. Bang Bokir. eta teh bener ya bobogan di misbar cerita lamun neng hoyong naon comro ada dua kita mau gina edun neng hoyong misalkan Cemilana kitunya. ya cemilan teh neng hoyong naon ieu ya nyanak abi nyanak awu kulup sampe asli Sumuk. asli bener tah minumna teh esrot Ari ayeuna mah ieu nya nonton bari popcorn sareng gitu. sweetie cenah teh manis. Tah bener karena jadi luar biasa terus naon deui sok mun budak ngora jeung zaman baheula bedana naon gitu. Lamun bercerita kamu ngomongkeun drakor, ngomongkeun naon gitu. Nya. Iya nya hiji cerita ya bener ya. Misal saya sebutkeun yang ngaranna ieu Ya, teman sok. main. Satu Agus Panji, Elin, Yani, Ehat, kemudian Lilis. Eta baheula keur sakola. Kan lalajo teh film teh milu ka tetangga di daerah Sayati. Milu ka tetangga nu boga TV hitam putih. Da eueuh deui hitam putih lalajo lamun filmna teh lamun malam Jumaah The Man from Uncle The si Man Solo from- we disebut teh. Terus Bonanza gitunya. Ieu mah cerita baheula mun kamu ke lalajo naon gitunya. Pas aya hiji orang tuana Elin ngaranna teh meuli TV berwarna ributan di sekolah teh. Wah di urang mah aya TV berwarna. Tahun sabaraha eta teh tos aya tapi berwarna. Sekitar tahun 74 Tujuh obat Bener. berwarna. ya jadi itu teh. Jadi ngomong kieu terus cek akang teh ngomong kieu kumaha eta lamun aya nu ditembak eta getihan tuh getihan atuh mah nya ai tetanggalan hejon tuh hejo ayo tuh urang lalajo malam minggu lalajo ngabring tuh di jam 6:30 ngabring wah geus atuh hayang ningali TV berwarna hayang ningali darah teh bener-bener merah gitu lalajo begitu aya nu ditembak dina film memang ditembak getihan anjir getihan borong atawa borong begitu naik Bonanza kan ke padang pasir hutan-hutan gitu naik kuda anjir tetanggalan hejo sejuk niriweuh asli sumpah eta zaman baheula nya. Riweuhnya resep ya. Nah ayeuna mun kamu lalajo bioskop atau lalajo TV apa yang kamu lihat perbedaan ngomongkeun pencahayaan halus atau naon coba Ya, atau ya suron gitu. suara coba Suron, cerita. Nya atuh ayeuna mah kan tos canggih atunya. Ya, jadi naon canggih. bahan ceritaan suron suarana tuh kumaha Efekna aduh Nya ayeuna mah kan keren CGI. CGI. oh gitu naon deui tak mun tadi daharan geus gitu Ya. terus tadi akang tadi cerita naon deui naonnya Eta pohonan. pohon berwarna. nyata nu berwarna kumaha kamu ayeuna ningali nu berwarna jadi tak aneh pan Tak aneh ayeuna mah. karena terus tuh dibanding Nya. dia kan tapi kan ada filter film ayeuna mah demongkeun ieu back to 101 bentar tahun 1808 itu kamera yang dibuat oleh Jepang. Nah, kamu mah da teu ngartinya nu karitunya. Ya. Oke, enak ngomongkeun naon deui itu sok anu perbedaan baheula jeung ayeuna. Naonnya? Barudak nongkrong lalajo film pan geus tadi. Ya. Makanan geus Makanan. daharna
So, ayeuna kamu mau Steak. makan naon? Bukan, makan. Apakah kamu ke misalkan Gigglebox gitu dahar pesen naon sok Ke kafe so, gitu. ceritakan. Ayo ceritakan kumaha. Nya ini mah ada makin seueur Pengalaman gitu nya. bibir karena sok Makin seueur Kafe-kafe, gitu kafe-kafe nu restoran-restoran. gitu. ya kamu pesen makanan Tempat naon ngopi. diantaranya? Aya makanan Korea, makanan Jepang. Oh, naon, sok? macam-macam main aja aya barbecue. all Aya you can eat kan. Macam-macam Ya lah. sebutkan pesen naon Aya. wae. Biasa nama sih paling seringnya makanan Korea, iya. Nya makanan Jepang, Suki gitu. suki, Naon disugi teh? suku Sop. Nyawan teh mun baheula daharanya. Mang, nasi rames 2. Pinggir Soto. jalan aja. Iya. Nya. Mang, soto setengah. Asli baheula mah gitu. Mang, gulai setengah. Kerupukna bagi 2 sebenarnya. Asli eta Tiga gitu. dilan. Acarna tong hilap nyamangnya. Eueuh mau ke jeung menu teh naon ngaranna teh bangsa nu gitu teh. Naon geura naon sebutkeun geura nu aya di studio naon eta makanan zaman ayeuna mun pesen. Sebutkeun. Coba. Kalau kalian pesen makanan zaman ayeuna naon gitu misalkan. Pempek, Lain dah. Lain. sosis nugget, Kayak gitu nugget naon deui. Burger. Croissant. croissant. Anu makan naon makan menu berat makan. steak, Steak jeung Spaghetti nu kali itu. baheula mah enggak ada. Dahar setik. Aya lotek, Sanguan. sanguan. Balik deui ka dia. Aya lotek, sanguan. Sanguan. Aya lotek tong lada teuing. Aya lotek nu asak nu atah. Paling kitu. Nah, itu perbedaannya. Oke. Ya. Lebih banyak variasi ya Ya. nama makanannya. Oh, ayeuna mah luar biasa lah. Tapi teuing manfaatna. Lotek bahasa Inggrisnya apa? Low tech. Lain. Mix vegetable, mix vegetable. Oke. Karedok. Sama. Salad. 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 Mana mau nyebut salad? Marane nya nyebut salad. Pakai peanut butter peanut. Make mayonnaise. Aya baheula Keredok. sup nu diulek. Sup diulek beres. Nya bumbuna. Sama mantak tong ngajago. Sok bejagan kasih McD ta. Si McD orang mana eta? Polontong bisa. Orang mana ya? Orang mana? Saya juga. Hah? Ciseh. Lain si McD mah orang Amerika anjir. Yo tutup lah. Aya keneh carita nu lainna sok. Siap. Sudah gaul. Di dunia. Nya. Sudah gaul di dunia. Nya. Ayeuna Ngomong ke naon? Fashion. fashion. Zaman baheula jeung zaman Pakaian. ayeuna. Fashion teh berarti Baju. pakaian. Iya. Pakaian. Cok, zaman ayeuna naon? Zaman ayeuna mah Levi's-nya. Sarua aya baheula ge lepis. Oh, lepis. Lepis Terus, aya. naon nu Lepis, brandedna? baheula mah aya. Lepis legit. Geus we. Lepis legit. Aduh, eta mah mantul atuh. Aku mantul teh ngajentul si Mama. Terus Nya. naon deui? Terus teh ieu brand-brand nu brand-brand nu siga Gucci geng cenah. Prada cenah gitu. Terus aya teh can. Aya baheula mah aya Noel zaman baheula. Noel. Barukat aya samping kebat aya samping tiga negeri Samping aya kebat. iya kain non kain tirilin aya non deui nya jadi dia ayeuna tapi kan barudak ayeuna mesti sakumaha modern nurutan barudak baheula Nya. Nya, aya lagi kerusuh ieu baju-baju Balon-balon gitu. nu, ya. nya eta kan zaman baheula atuh nya Walanda Walanda. Bright gitu nya balik deui sih balik ka deui zaman merecet baheula. terus kulot Kulot. baheula. Nah. Kamu mah pasti bilang cool out. Kulot teh tiba baheula. Cool out. Lamun band Belanda aya nama By City Roller, make nanti celana panjang ngagarantung sakieu ka sakieu. Eta disebut Nya. ena kulot. So naon anu teu nurutan ka zaman kami? Ayo zaman konvensional kolonial, kamu zaman milenial apa misalkan so zaman baheula. Naon Sama. lainna? Cigana balik deui nya ka. Nya sih Tank top. perputaran. Naon tank top baheula coba. Kaos sangsang, so naon deui bener. Kaos sangsang tank top eta. Naon deui so. CD teh naon? Sok kamu cerita CD. Celana dalam. Baju lekbong nya teng. Ya tank top. Kelek katemong. Kelek katemong. Naon CD. Celana jero sarua wae Iya. coba naon. Nya.
sepatu Doc double sole, Marten. double Doc sole, dogmat, double sole, gamparan, aya, gamparan, kan lo naon deui sok, Naonnya? kamu make naon sok, atau ada Brad Pitt make naon sok, aya, zaman baheula. Ya, pokoknya mah ayeuna mah balik deui we nya jadi ka zaman baheula gitu. Ya. Jadi balik deui, jadi mun cek Socrates mah tempora mutantur es not mutamur in illis. Ketika zaman berputar maka jelemana oge muter deui. Iya, Gitu. seperti bumi berputar. Iya gitu. Musik enak sa anu DNK. JNK. Ya. DNK DNG. terus non deui nu bangsa nyari teh Versace, Versace. Non deui Chanel, Chanel. Louis Terus, Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton, LV, Kadongdong, SKS. Oh, SKS. gitu. Itu tuh balik lagi. Karena mereka zaman milenial itu sudah jenuh, Iya. betul sudah mentok pikirannya. Kela iklanan lah kumaha LV teh? Nah, udah sih kelana. LV eta LV LV suka ya sih. Nggak iklan naon? Iklan itu, Mik mau nyanyi kan gitu, Oh, gitu. cenah. Gula-gulamu, gula. Nah, jadi bener cek zaman makanya tadi cek Latin teh. Paribahasa Latin tempora mutantur es not mutamur in illis. Ketika zaman berputar maka jelema oge berputar. Termasuk kostumna, termasuk Balik deui, pakaianna. balik deui gitu Kamu nya. tahu makanan barudak ayeuna? Naon? Seblak blak blak blak. Make ho pan. Terus cireng. Reng. Terus naon deui? Naon? Citul tul. Citul. Aci Ngajentul, tulang. Aci ngajentul kieu we. Terus naon deui? Cilok lok. Itu kan tiba heula. Ya. Jadi memang zaman berputar. Jadi baru kayaknya gagayaan. Mau kemana Bang? Nongkrong di mana? Di Dago. Makannya apa aja? Seblak. Aing mah banyak mah. Mau di mana? Nongkrong Bacitul. Asik tiba baheula. Nah, itulah ya. Maka berterima kasihlah kepada pemikir-pemikir zaman baheula. Ya. Melahirkan pakaian anu kembali dipakai. Ya, Melahirkan Neda. makanan anu ayeuna di dalahar deui. Meni ato maneh seblak pesen kieu naon sih? Kitu. Nurutan. Bener teh? Benar. Tapi teu naonnya engke bakal berputar deui nu dimakan ku milenial zaman ayeuna, pakaian nu dipake ku zaman ayeuna engke akan dipakai lagi ku pemuda tahun 2070. Oke, kita tutup capek. Siap. Ya. Minta maaf biasa. Kasunda gaul di dunia. Ampura. Mugi dihapunten, Diri aya kalepatan. Naon deui? Sing sehat. Sing bahagia. Sing loba duit. Amin. Kira mun loba duit traktir. Siapnya tong hilap. Tangela. Tong hilap oge kirimanan nanya ka Nuhun tos ngirimnya. ngirim dia ka dapur anu Nini. Ngirim dapur Nini, sareng ieu dapur roti, terus ieu Diantos ka Cirenggaling bil nyenden. ya bilih anu bade ngirim mangga urang teh kudu kudu siap-siap dikiriman dadahareun da. Lama mun almarhum Kang Ibing ramena naon cik dikirim. Tang geus datang cek Kang Ibing aum Kusman. Tang geus datang hayam aep dikirim wae ku tukang aep tukang ayam gitu. Nya urang ge kuduna kitu nya. Ya, tuh sok. Diantos lah, diantos ah. Orang mungkin lah. Ieu nu bogana ieu. Sok kirim atuh Justus tah saacing. Saha? Kang Yudi Boim anu nongkrongna teh di Selogi. Kang Boim. Kang Mangga Boim. atuh. Kamu ge kan warau jeung Kang Boim. Sok Diantos kintu nanana. Justus naon wae. Terus minumanna teh naon? Naon? Mojito. Oke, naon deui minuman di mana teh? Non Seueur atuh ah. Ya. Iya. Jadi Kang Yudi Boim tong asa-asa da Kang Yudi Boim mah jaba kasep, jaba resep musik, jaba beunghar. Ya, Bener jaba teu? bager nya. Jaba bager sok mere wae angpau. Kirim Justus lah nya. Mohon Oke, hatur diantos. nuhun sok mangatutup we. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gaul di dunia. Nya. Nya.